Bah, panyokotkan payung. Naon sa makanya kanyanung nanti ka abah raribut. Ulah didenge tetangga babakat sok rea ieu sok rea isu zaman ayeuna mah lah pedah dina media-media kitu mah tuluy nyanung atuh kitu mah biasa we euy. Ulah sok didenge teuing nya nyanung meureun kudu leungit atuh abah teh. Ai kitu kunaon atuh make jeung nyangka nyanung? Ye, abah, lin nyangka nyanung, bah. Tuh, panyokotkan payung, hese teh ka tepi. Oh, pipi. Ah, ieu mah beureum ngadadak ge pipi mah baba kata capek mah. Tuh, nya ieu mah irui beureum mah abah mah lain naon-naon eta mah biasa penyakit ieu ararateuh gitu aing ngadadak beureum meureuy geuneuk reuy pias mah ieu mah. Abah mah lain naon-naon lain rumasa. Ai kitu kunaon cenah deui lah aing mah. Ye, abah tuh hese payung teh panyokotkan hese roroesan. Lain alasan nyaan ya soal beremrui rai kieu mah duh teu kepanasan ka tiisan euy sok ngadak-ngadak muriang panas tiri oke tanyakeun ka sasameureun apa di kamari oge. Ya lain bet alasan ya tita tadi teh geus diajulan kurang teh ieu teh geus pegal ya. Oh rek neungeul ulah diajulan ya teh ya ku ieu ya hese geus pegal. Mun kendek di aku nya rek di aku nya rek di aku abah mah teu ai nyanung mangan ai arek mah nya. Ka dia ya ya ampun aing nya kunaon ai maneh atuh ampun. Tuh ku ieu ya tadi teh geus dicalokan ku ieu ya. Oh pangyokotkeun payung. Heeh teh tadi ge panyokotkeun payung. Aduh aing euy. Lain nyangka nyanung aing. Atuh ampun. Mun ti tadi ngomong teh cokot payung dasar gitu. nujung saliwang di tita teh hararese pisan nya. Ieu. Ya kan? Oh jadi alhamdulillah atuh euy salamet ieu. Aing euy. Alhamdulillah salamet cenah lin yang karek nyanung cenah euy. Alhamdulillah salamet aing.